Et alhamdulillah geuningan puasa teu karasa anggeus 9 poe we ayeuna teh. Bari jeung pebarintanganna loba ujianna ge ari kuniatan kudaek mah jeung sabar ikhlas. Alhamdulillah geus 9 poe. Heeh. Puasa teh leuseuh tapi da kumaha geus kewajiban urang selaku umat muslim. Selaku umat muslim ari puasa mah di bulan suci Ramadan. Da kumaha leuseuh-leuseuh ge urang. Sebenarnya mah lamun disebut teu kuat mah hampir kabeh teu kuat tapi geus kewajiban pan. Bora cenah ningali dahareun nyeulecai obak medok oge opos kolak man. Eta aya bulan puasa mah ujianna teh. Kudu nafsu, kurang kudu ditahan, kudu bisa ngendalikeun. Itu kos dihari-hari, da ieu mah bulan puasa ya ngaranna. Ini bener teu karasa asa teh kakarek kamari puasa enak geus alhamdulillah ya Gusti geus nincak geuningan kana 8 poe puasa. Teu karasa geuning beureunan urang ngahadapi 1 Syawal lebaran mun kasebutna kitu. Nya mudah-mudahan sing aya milik rezeki dulu urang nu di perantauan nu di mana bae ayana sing di pasien kesehatan sing dibabari milik rezekina sing barisa mudik di tahun-tahun ayeuna sing aya rezekina. Itu nate aya urang ayeuna mempersiapkan diri ngajaga fisik nu istilahna rek mudik jauh ka daerah mana ka lembur mana sing diselamatkan deui bisa dempi balik deui jeung ka tempat tujuanna. Nya anu cenah teu mudik cenah nu aya di perantauan nya mudah-mudahan sakituna deui sing di pasien kesehatan. Emang di nu ngaranna kahirupan mah jelema teh teu saha teh jeung sapikiran. Kadang bae aya nu resep, kadang bae aya nu teu resep. Urang ulah ngabales kana jelema nu ibaratna teu resep ka urang ku kagorengan. Mun bisa mah bales ku kahadean. Cenah geuning kitu. Yang ngaranna kahirupan jelema moal apal ti beurang duka ti peutingna. Nu utama mah urang kudu bisa ngajaga letah atanapi lisan urang. Sabab letah nu ngaranna henteu berbentukna ibaratna cenah nu eueuh tulangan tapi kumaha lamun geus ngagoreskeun nyeri kana hate jeung perasaan jelema eta mungkin mau bisa buru-buru diubaran. Diri ibarat cenah seukeutna bedog atanapi peso ngagurat kana panangan atanapi kana naon masih aya ubar. Najan bari jeung aya tapake bakal bisa diubaran tapi lamun letah lamun geus ngagurateun kana nyeri hatena jelema mau bisa kaubaran. Cik matak urang kudu bisa ngajaga perasaan batur. Sundar sindir teu puguh eta omat, urang kudu saling hargaan. Boh kasahandapeun, boh kasaluhureun. Sabab di bulan suci Ramadan urang kudu bisa ngajaga perasaan, hawa nafsu atanapi jeung sajabana. Sabab urang di dinya nu nyandak keberkahan sareng menangkeun kaunggulan dina bulan suci Ramadan ngalaksanakeun atanapi ninggalkeun hal-hal anu teu sapantesna. Kitu dulur eta sanes sim kuring mamatahan atanapi kumaha nya ngaranna kahirupan mah sapartos kitu kuduna urang silih asah silih asuh urang sering rau sajabana jeung duduluran urang. Ieu teh karasa geuningan waktu teh geus makin beurang wae ya. Asa teh kakarek tadi bray panon poe. Kita orang saking betahna di alam dunia, saking orang istilahna ngarasakeun nikmat sareng syukurna ti Gusti Allah. Ya rek hareup we sugan ya, papanggih jeung si Turbo. Asaan teh poe kamari aing can panggih-panggih ka mana beureunan. Dah, ade heula wae aing numpang heula ya. Sugana papanggih. Lah, iya ya senda asa sih yuk. Lah, geuningan sih ya Turbo cek aing saha. Kan gitu sih. Entas bil ka warung. Sing bener lah nanya, ieu atuh aing bulan puasa rek ka warung ari sia Turbo. Lain Kang, ayeuna teh kan gitu kebiasaan jelema teh nya. Hari-hari biasa mah kurang karena ke warungan teh. Abu bulan puasa mah weuh, ali mah kali lipatna, kaong teh bulak-balik naon dibawaan udud teh lah, dahareun lah, ngopi lah. Eta jelema teh lobana kitu bulan puasa mah kalau
sebut karena warung Eta mah jelema mah nu kaemanana bener-bener di bawah lemah pisan. Nya orang cikwe atuh najan orang rek anu puasa teu puasa nya orang hargaan, ulah cenah orang abong-abong teu puasa uplak aplek guyam gayam di luar nya cik orang hargaan atuh. Da teu unggal poe pan bulan puasa teh. Dambung merenaan lamun orang sifatnya seperti itu disarwakeun jeung budak leutik mah da geus boga sifat dewasa lo kudu orang kudu guyam gayam di luar. ya kan jelema mah kumaha beungeut Kang Kiki. Kadang-kadang puasa-puasa oge ieu. Waktuna kakarat jam 10 geus riweuh ka pasar budak gede meuli belanjaan dua plastik. Encan waktuna maghrib acan geus meuli rujak eta. Encan nu sejena eta pelebah geus buka puasa mah karak nginum mereka geus seubeuh. Tah nungtungna mah daharan teh teu kadahar mubajir ka dituna teh zaman ayeuna mah lobana jalemana lain niat rek puasa. Jadi apa seakan-akan teh dahareun teh didahar kabeh. Padahal mah pas buka puasa mah karak nginum jeung daharan teh. Recek kuing mah ngaranna puasa mah nya urang sakedarna buka sacukupna lain kudu-kudu itu dibeli ya dibeli. Eta ngaranna sifatna mubazir. Orang mah ibaratna saeutik cukup we ngaranna ge berbuka ulah tanggal kosong teuing beuteung. Ya jelas gitu. Ngaranna puasa teh urang teh kudu bisa ngendalikeun Kang Kiki hawa nafsu teh. Apa teh sih? Ayeuna genengan Mang Turbo enak mah ngomongna siga nu apal ieu teh sih apa puasaan teh sih enak. Kok pating keset aing tidak anggap. Lok enak bulan puasa. Mang nyaho teh bulan puasa. Mang Turbo puasa aing mah sok tara percaya da. Ya, kemarin bulan Rewah. Nya bener kemarin maroa. Bulan puasa. Mata orang kudu puasa. Heeh, hari nu puasa mah yok bangunna seger banget. Ya lu puasa kudu leuleus wae atuh. Siapa? Ya. Ngomong-ngomong gitu nu di mah areu sih. Nah, di marah yo. Ke sahur teh nyen budak loba banget. Nya anah lamun teu kadahar mah. Atuh irok usia rek dia hakan atuh ayeuna. Ya. Ngomong lah. Oh, dibagikeun di bagian tah saker buka mah nya. Maksudna kumaha? Mumpung nu di mah nu taur mah. Aya bajir pada angke basi. Bener-bener sih mau ngomong aku sih kan nuker puasa wae ada si orang malah ngajakan wae ke barang hakan turbo Ulah sok teh lamun hareupeun batur kamu batur mah teu masalah asal ulah hareupeun batur we gimana kan puasa emang teu nyeuleuh aing leuleus kitu pan hari gitu masih ngabohong atuh lain puasa meureunan anu ditanyakeun ge puasa apa henteu sakunam kan lobana eta pot leuleus bang puasa emang teu nyeuleuh aing leuleus kitu geus tembalana. Ya menjelma leuleus meureun sebutna puasa kitu. Aya teh nya penting mah leuleus we pokona mah teu nyeuleuh leuleus. Kumaha menjelma tas dahar kaseubehan ge da leuleus sarua turbo. Leuleus we geus kitu pokona mah. Ari sia aya ngomong teuing aya keur puasa nya Tadi di sini kan di kulkas. Rujak. Ada nyaho teuing aing mah tadi tas mangkat. Teu apal. Buset, monting suri. Ya emang geus bener emang. Geus mah bener aing diajakan buka we kieu mah si turbo. Kalau memujinya seger pan. Itu Lah, rek aja. Itu si kumaha sih? silakeun ketenang di agihan saking puasa mah. Jor we ku sia dek dahar mah. Atuh we kilo aing. Oh, jelas mau di mau. Teu nyaho nya umurna. Atunya. Kitu we, tenang. Ayo. Si turbo. Alah ngajak teh.